beureum kadeu bentar kalasa aing digore-gore sing horeng cileuh nah aing mah meuni kesel dah ari euceuk jak kunaon si eta teh geura dikuek-kuek ku euceuk teh cileuh dang mani ngajentu dina panon kemarin mana euceuk teh mana pengalaman anu mani kacida ngeri bisa euceuk balik ti Garut naik elep tah ari pas nagreg kan harap teu macet euceuk teh mani erahat teh ku batur kan untung aya bujang-bujangan mager ka euceuk teh kumaha kitu cewek teh cing sok teu lakonkeun euceuk teh teu kuat lieur ari pas kitu teh euceuk teh ngaborolo tama utah menikot teh euceuk teh kan untung ku budak bujangan teh euceuk teh dipencetan meniras teh nah aduh kumaha deui atuh ai pas kitu teh si utah euceuk teh dikana keresekeun terus geus kitu ku euceuk kumaha diinum teu atuh dipiceun ku euceuk teh neangan heula ngan penarek miceuna bingung euceuk teh udah loba teuing mobil loba naon tah pas arek nepi kan di dinya teh loba tangkal matoni umurna sisi jalan teh ku euceuk teh dialungkeun we tata tina kaca teh keluar lung gitu nah da eta mah si utah teh nu dialungkeun ku euceuk maka diweusina teh rupa-rupani we da euceuk teh tos kadahar baso terus es campur di dinya teh ieu mah sarapan kangkung geura ari kep teh bas dialungkeun teh ditewah ku nu gelo terus kitu padang dikep ditewah ku nu gelo teh diinum diserot eta teh si utah teh da euceuk teh mani asa dosa atunya eta teh da teu dihaja atuh kacida teuing eta mah beureun kumaha rasana eta teh ceuk aya naon ieu teh naon rame kieu iya si euceuk anu ngingkeut ti Garut utah dialungkeun diserot ku nu gelo cenah asam corok atuh ai kitu mah ada euceuk teh kan tengah haja atuh namanya kitu mah euceuk ge meureun moal dialungkeun mungkin sih nu dicepeng ku si Asep ganteng teh udah kumaha tuh euceuk teh kitu pokona mah titik dialungkeun ku euceuk teh terus diserot lah pada rupa-rupanya temen rupa-rupa mana euceuk kumaha tuh teh gitu aya naon sia mani rame kieu di dieu teh untuk ieu si euceuk nyaritakeun ti Garut terus kumaha ya teu kumaha ceuk eta ki aduh da Ipong aya kopi teu aya nya atuh kumaha yeuh ba aing pilek deui teh pilek udah geus biasa pilek mah teu kumaha deui iya aya deui kejadian anu aneh aya ngan ieu mah kejadianana mentak nyeri kumaha euceuk teh kunaon kitu cing sok ceuk kumaha tah mentak nyeri kumaha yang nyahoe ieu mah yang nyahoe ceuk cing sok kieu euceuk teh waktu baheula keur budak lain keur budak kita euceuk teh keur parawat euceuk teh da geulis baheula teh teu kawas kieu jiga leupeut ayeuna mah ieu baheula kumaha euceuk teh diperebutkeun ku budak bujangan teh sia teh kieu euceuk teh gua kabogoh ka urang Bandung ganteng bukan mah ganteng we tepira aja teh putus kumaha putusna mentak jadi hate putus sampai teu sapira tepira euceuk teh paheti mah teh terus kadahar bubur terus nog konengna terus tah ngan salahna euceuk teh pake jeung ngadahar tales kumaha kitu euceuk teh harita teh biasa we diajakan ka taman ku si A teh
da ujung teh kuat di taman teh melepas. Ujung teh melepas. Melepas kumaha ceuk? Kumaha cing? Melepasna. Ujung teh kuat nahan hitut. Ujung teh anu kot teh disada. Itu pilek deh ujung teh da. Keur musimna ceuk aya. Nya. Tuh udah pilek wae ngucur deh lehot teh kaletak di asin teuing. Terus kumaha ceuk tah? Ujung teh keur ngobrol we biasa mesra. Ari teh ujung teh melepas hitut ka ameun ku manehna. Terus kumaha tah reaksi manehna ceuk? Tugu ge mah didinya matak nyeri kan hati teh kayeuna oge karesa keneh. Nyerina teh asa nyut-nyutan. Terus kumaha tah? Tugu ujung teh pas melepas gitu teh ujung teh rada baluar balieur. Menikot nya nyeri hate nya era deh. Manehna ngomong ka euceuk nang hitut. Euceuk teh nya muhun gitu. Nepi ka lieur kieu geus we cenah putus cenah gara-gara hitut gitu. Euceuk teh tah tidinya euceuk teh mah nyeri hate pisan. Nyeri pokona mah nyeri gitu. Terus kumaha? Geus we nepi ka dieu lira teuing ieu teh.